Bismillahirrahmanirrahim. Faslun ari ieu eta hiji fasal. Wa min ma'asil yadaini jeung eta tetep tina sawarehna pirang-pirang dosa leungeun dua. Atatfifu ari ngurangan fil kaili dina takeran, wal wazni jeung dina timbangan, wadzar'i jeung dina ukuran. Wasariqatu jeung maling, wa yuhaddu jeung dihad itu sarikoh atawa si sarik, insaroko lamun maling itu si sarik ma kana perkara yusawi anu nyaruaan itu ma rubu'a dinarin kana saparapat dinar min hirzihi tina tempat ririksaanana itu ma bikot yadihi kalawan nektek leungeunna sarik al yumna nu beulah katuhu. Suma in adat tuluy lamun balik deui itu si sarik farijluhu maka ditek-tek sukuna itu si sarik al yusra nu beulah kenca. Sumayaduhu tuluy ditek-tek leungeunna si sarik al yusra nu beulah kenca. Sumarijluhu tuluy ditek-tek sukuna si sarik al yumna nu beulah katuhu. Wa minha jeung eta tetep tina sapalih atawa tina sawarehna itu ma'asil yaden an-nahbu ari ngarebut, wal ghasbu jeung ngagasab, wal muksu jeung pajek, wal gululu jeung nipu, wal qatslu jeung maehan. Wa fihi jeung eta tetep dina itu qatslun al kafaratu ari kifarat mutlaqon barina mutlak. Wa hiya jeung ari itu kifarah itqu raqabatin eta ngamerdekakeun abid mukminatin anu iman itu raqabah, salimatin anu salamet itu raqabah. Fa in ajaza maka lamun apes itu si jalma soma tah puasa itu si jalma syahraini kalawan 2 bulan mutatabi'aini anu tuluy-tuluy duanana. Wa fi amdihi jeung eta tetep dina ngahajana itu qatslun al qisasu ari qisas illa in afa kajaba lamun ngahampura itu ahli waris anhu ti itu si jalma alad diyati kana mayar diat au majanan atawa henteu make iwad. Wa fil khoto'i jeung eta tetep dina maehan kasalahan, wa syibihi jeung anu nyarupaan nana itu khoto ad-diyatu ari diat. Wa hiya jeung ari itu diat mi'atun eta 100 minal ibili tina onta fi dzakari di lalaki al hurri anu merdeka itu dzakar al muslimi anu islam itu dzakar. Wa nispuha jeung satengahna itu mi'ah fil unsa di awewe al hurrati anu merdeka unsa al muslimati anu islam itu unsa. Wa takhtalifu jeung narima beda naon sifatud diyati pirang-pirang sifatna diat bihasabil qatsli kalawan ngitung-ngitung maehanana. Wa minha jeung eta tetep tina sawarehna itu ma'asil yaden al darbu ari neungeul bil ghairi haqqin kalawan teu aya hak. Wa akhdur risywati jeung nyokot panyogok, wa ya'tauha jeung mikeuna itu risywah. Wa hirakul hayawani jeung meuleum sato atau ngaduruk sato illa idza adza kajaba di mana-mana milaraan itu hayawan. Wa ta'ayyana jeung nerima tangtu itu ihrak tariqan kana jalan fi daf'i dina nolak. Wal mutlatu jeung nektek hiji juz bil hayawani dina hayawan. Wal la'bu jeung heureuyan bin nardi kalawan congkak, wa tobi jeung sintir, wa kullu ma jeung sakur perkara pihin wa tetep dina itu ma kumarun ari judi hatta la'abis sibyani sehingga kaulinan pirang-pirang budak, bil jauzi kalawan pala, wal ki'abi jeung pirang-pirang ceker domba, wal la'bu jeung heureuyan bi alatil lahwi kalawan pirang-pirang alat heureuyan al muharramati nu diharamkeun. Katon buri seperti kenton bor, war robabi jeung ngerbab, wal mizmari jeung tarompet, wal autari jeung gitar, walamsul ajnabiyati jeung paantal kulit awewe atawa jeung awewe lain mahram amdan kalawan dihaja bi ghairi hailin kalawan teu aya halang au bihi atawa kalawan makeana itu hail bisyahwatin kalawan make syahwat, walau ma'ajinsin jeung sanajan eta tetep sarta sajinis au mahramiyatin atawa bangsa mahram. Wa taswirul hayawani jeung ngagambar hayawan. Wa man zakati jeung nyegah zakat au ba'diha atawa
sawarehna itu zakat ba'dal wujubi dina sabada wajib wa tamakkuni jeung kongang wa ikhraju ma jeung ngaluarkeun perkara la yujzi'u anu teu nyukupkeun itu ma au i'tauha taw mikeun itu zakat man kajama la yastahiqu nu teu ngahak itu man hak kana zakat waman ul ajiri jeung nyegah tukang kuli atau tukang digawe ujrotahu kana buruhanana itu ajir waman ul mudtarri jeung nyegah anu banget mika butuh ma kana perkara yasudu anu nutupan itu ma hu ka itu si mudtar wa adamu inqadhi ghariqin jeung henteu nyalametkeun ana jalma anu kakerem wa adamu inqadhi ghariqin jeung henteu nyalametkeun jalma anu kakerem min ghairi udhrin tina teu aya udzur fiha dina fihima punten fihima dina itu manul mudtar jeung adamu inqadhi ghariq wa kitabatu ma jeung nulis perkara yarumun haram naon anu tu ngucapkeun bihi kana itu ma wa khiyanatu jeung khianat wa hiya jeung ari tu khianat didun nasihati eta sabalikna nganasehat fatashmulu maka ngawangku itu khianat al af'ala kana pirang-pirang pagawean wal aqwala jeung pirang-pirang ucapan wal ahwala jeung pirang-pirang tingkah. Faslun ari eta hiji pasal wa min ma'asil parji jeung eta tetep tina saware pirang-pirang maksiat parji azina ari zina wal liwatu jeung liwat ngadubling wa yuhadu jeung dihad saha al huru jalma nu merdeka al musonu anu zina muson itu hur zakaron eta lalaki au unsa atawa awewe birrajmi kalawan diranjam bil hijarati ku batu al mu'tadilati anu mejihna hijarah hatta yamuta sehingga yen maot atau paeh itu si muhson wa ghairuhu jeung ari anu atawa ari liana itu muhson bimi ati jaldatin eta tetep kalawan 100 jilidan wa taghribi sanatin jeung diusir atau diasingkeun salila sataun lil huri pikeun jalma pikeun lalaki nu merdeka wa binis bidzalika jeung kalawan satengahna itu mi'ah jaldah li rokiki pikeun abid wa minna jeung eta tetep tina sawarena itu ma'asil parji ityanul bahaimi ari ngajima sato ingon-ingon walau milkahu jeung sanajan eta milikna si jalma wal istimna'u jeung nyuprih ngaluarkeun cai mani biaddi ghairil halilati kalawan leungeun salianti pamajikan wal wat'u jeung ngajima pilahidi dina kerehed awin nipasi atawa nalikan keur nipas au ba'dan qita'ihima atawa sabada pegatna head nipas wa qoblal gusli jeung dina samemeh adus au ba'dal gusli atawa sabada dina sabada adus bila niatin kalawan teu make niat au ma'afaq di syaratin atawa sarta teu aya syarat min syurutihi anu tetep tina pirang-pirang syaratna itu guslin wa takasyufu jeung ngabukakeun aurat ingdaman di hareupeun jalma yarumun haram naon nadruhu ningalina itu man ilaihi kana itu naon nadruhu ningalina itu si man ilaihi kana itu aurat atawa ka jalma ka urang gitu nu ditingalina au fil khalwati atawa dina eueuh sasaha li ghairi gordin karna teu aya pangabutuh wastiqbalul kiblati jeung nyupri nyang hareup ke kiblat aw istidbaruha atawa nukangan kiblat bibaulin kalawan kiih au ghaitin atawa ngising min ghairi hailin tina teu aya halang au kana atawa bukti itu hail ba'uda eta jauh itu hail anhu ti si jalma aksaro kalawan wiloba min salasati adru'in tina tilu pirang-pirang siku au kana tawa bukti itu hail aqalla eta leuwih saeutik min sudusai dira'in tina 2/3 siku illa fil muaddi kajaba dina anu dicawiskeun lidzalika pikeun baul goit wa tagawutu jeung ngising alal qabri luhureun kuburan wal baulu jeung kiih fil masjid di masjid walau pin inain jeung sanajan eta tetep dina wadah wa alal muallimi jeung kana anu diagungkeun wa tarkul khitani jeung ninggalkeun disunatan ba'dal bulugi dina sabada baleg. Faslun ari ieu teh hiji pasal wa min ma'asir rijli jeung eta tetep tina saware pirang-pirang dosa suku al masyu ari leumpang fi ma'siyatin dina dosa kal masyi sapertikeun leumpang fi si'ayatin dina dina rek ngadu-ngadu bi muslimin ka jalma nu Islam au fi qatslihi atawa dina maehanana itu muslim
au fima tau dina perkara yadurru anu ngamadaratkeun itu ummahu ka itu si muslim. Bi ghairi haqqin kalawan teu aya hak, wa ibaqul abdi jeung kaburna abid, wa zaujati jeung pamajikan, wa man jeung jalma alaihi anu eta tetep ka itu eman hakun ari hak, yalzamun wajib itu hakhu ka itu si eman, min kisosin nyatana kisos, au dainin atawa hutang, au birri walidayhi atawa gawe hade ka indung bapana eman, wa tarbiyatil atfali jeung ngurus pirang-pirang budak, wa tabakhturu jeung kumuluhur fil masyi dina leumpang, wa takhattir riqabi jeung ngalengkahan pirang-pirang punduk, illa li furjatin kajaba karna aya lolongkrang, wal mururu jeung ngaliwat baina yadayil musolli di antara hareupeun jalma nu keur salat. Ida kamolat di mana-mana sampurna naon syurutus sutroti syaratna tutup-tutup, wa maddur rijli jeung ngalonjorkeun suku ilal mashafi kana Quran kana mashab. Ida kana di mana-mana bukti itu mushab ghairu murtafiin eta henteu diluhurkeun atau eta henteu anu luhur. Wa kullu masyin jeung saban-sabang leumpang ilal muharrami kana anu diharamkeun, wa takhallufin jeung mundur an wajibin tina perkara an wajib. Kantun faslun wa min ma'asil badani cekap wallahu a'lam bissawab.